Kunaon Aisyah kunaon. Hei. Hudang kunaon sia teh? La ilaha illallah. Dua naon sia teh? 2000. Dua naon? Hudang sia teh beleguk. La ilaha illallah Gusti nu agung. Loh. Hep. Kasinggung aing. Kuduna nu nempo pocong pingsan aing. Ieu nah bet pocong anu pararingsan. Emang beungeut aing goreng patut pisan gitu. Ini penghinaan terhadap hak asasi wayang golek. Ya, ini wajib ditelusuri ini kepada polisi desa setempat. Udang sih goblok. Tong make serine sia teh cicing. Udang sia. Disangkana aing deuk sieun meureun. Malik Wani aing. Sangaran maneh? Anton. Alah, Anton alus. Kunaon pangna maneh paeh? Serangan jantung. Nah serangan jantung uing balik digawe pamajikan keur dipependek ku lalaki batur Kang. Selingkuh. Nyeri hate uing pamajikan uing selingkuh. Tewak lalakina nyaeta nyumput teu kapanggih teuing ka mana. Makan hati uing teh Kang mikiran eta kajadian kusek we uing teh paeh. Alah galau meureun. Karunya. Ari eta nu tukang sangaran Aep. Aep we. Kunaon maneh Aep pangna paeh? Katiisan. Katiisan kunaon? Katiisan ngabodor anu seuri lain katiisan uing teh apel di imah kabogoh uing. Ai pas keur apel salakina datang. Uing nyumput kana jero kulkas menang 3 poe. Pas keluar membeku uing Kang. Oh jadi sia goblok lalakina teh. Duh hampura Kang. Anas ku aing diasupkeun kana ikatan pocong compreng sia teh. Geuningan sia lalakina jawab nu jujur beleguk. Bade naros naon Kang? Jawab nu jujur. Mangga bade diwaler nu jujur. Jawab. Mangga. Pamajikan aing ngeunaheun keneh teh. Ah kitu we Kang. Ngeunaheun keneh teh. Ah kitu we Kang. Jawab nu jujur. Lumayan Kang. Dilumayankeun si beleguk. Jawab nu jujur. Raos Kang. Ngeunah mana jeung ranginang? Raos kene ali agrem Kang. Dipaehan sia ku aing. Pantos paeh. Ai heuh poho. Dihirupan sia ku aing. Ulah Kang, loba hutang di dunia Kang. Dibabari mantri BRI kuring teh Kang. Nginjem duit ngagunakeun sertifikat. Sertifikat naon? Sertifikat masjid. Paingan nu ada nu soraan. Naon urusanana? Heuh pantoana digadekeun meureun. Hayu gelut ti aing sia. Hayu Kang nyunkeun waktu sabade gelut abdi. Oh eta pocong bukbek tingali euy. Ngan wah. Edan bukbek na tingali. Jurig naon deui ieu? Cowok. Ngamar yuk. Ah iya di akhirat oge jablay geuning euy. Cabe-cabean. Ah iya di akhirat cabe-cabean geuning. Heueuh. Cowok. Check in yuk. Wios 300.000. Kamar ti abi. Tisu ti abi. Atanapi spesial teu nganggo tisu. Make naon? Make hamplas. Si goblok make hamplas atuh. Boleh cek berbobogaan aing. Bade 300. Moal pami 35.000 mah insyaallah. Gusti nu agung mayar aateul na ge can cekap atuh Kang. Turun ge drastis 100%.
250 yuk wias kamar mandi dilebet Turun tah. kamar mandi dilebetnya ngan molor di luar sesuai nyewa kamar mandi teman tuh teh hayu 2,5 moal pamit 35.000 mah enggak tukang ojek 75 mah terus di tangan tuh tinggal ngantosan paling itu wias atuh hari moal mah moalnya 40 lah langkungan tipe nawis ojek gue ojek terus nawis 75 lempeng ke 80 we 40 sudi najis bios ka ojek abdi mah naon sih deh hayu 40 sudi najis sa ojek data cios ojek nage nah nawar 75 bari digas motornya si gelo teh hanas ece geus bubulucun bieu teh nu 40 geus pake meuli beas ke pamajikan dasarnya lain milik ti mimiti hirup nepi ka modar hese nyiar milik teh aing malik mayar ka maneh eudeuh Alah Malik Mayar kah? malik mayar sabaraha tah pangrasa ganteng sia teh hayang dibayar ku aing sudi kebayang aing boga anak ti kunti anjir tengah peuting teh datang ka imah ieu anak aa rek diimunisasi kabidan mananya anu murah kabidan pipit teh cek teh pemotongan akang alah ampun deh dawala kalah tibra saya teh belegug udang dawala lain ngimpi bieu ngimpi naon ngimpi aya pocong ngajakan kitu jeung aa lain ngimpi goblok anyaan bieu teh aya teh oh aya teh mantakna hiburan tong cakak cikikik ya teh